kumahanya perkembangan si Alek teh masalah burut jeung henteu rek ulin we ka si RT rek mastikeun burut jeung henteu. Ngumah manuk Asa curiga kan kemana? bulan we teh Kulihat apa tuh? Pada ngaruh duit ya manuk mah teh iya teh iya anak nak. iya Iya ada. Naon deh. henteu teh urang teh nanti Naon aya perkembangan si Alek teh burut jeung henteu Oh, masalah di kaki awan tuh. eta bener Hukum hatu yang orang teh anak tuh sarana si Alek teh orang tempat. aya tuh jeung urang Lah, Hate. bukan enggak ada. Siap kan teh artinya. Dan sampai hakim ada hibat teh dulu tuh barang kan. Tapi keluar mana? Ayeuna heeh ulah di Sapora. ulahnya Nah, ulah ke paling kan paling. Nanti katanya, ayo main lagi ya. siap Aduh gila. Kamu ada layangan gitu? iya manuk mah teh Mana? manuk teh ayo Sama anak beruang. Wah, punyanya mana manuk naon? mana oh iya Malu mungkin anak puncal. atau Aduh, sama yang ya. enakan we lah kamana ge Ulang layangan. Kalau orang jual kaci dadak pada itu orang ayo Kalau orang kaci dadak, sumpah kan orang mau pulang bawa motor lah. Itu teh. Bener. Amun buruk berat. Amun buruk bisa jadi orang memastikan dulu jadi punya burut sama burut punya megang bener perhatian ada orang lembab tuh makan motor mau kemana bener orang mau pasrah ke kan kenawan cuma kemana bener saling percaya bener kemarin orang duduk bener bener ya nyanyi ada Kenapa? terulin naikin Lewat, nangan si Alex dengan ayah di dia ya. Lewat dia. orang dah Maruntut teh. Iya. Dia badannya dia nya sare. Itu juga si tim jeung si RT euy. Wah, memang sebelum jelas pasti nagih ke aing. Ujung pasti bakal mastikeun aing burut itu na yo. Aing kudu. Iya euy. Aing popohongan iku aing arek dibohongan deui aing supaya ketinggali burut aing make ieu. Terus. Sip. Geus Kemana namanya Hun? Tuh, Tim. Aya si Alek teh. Alek. Ih, benar. Cager hek. Tim, mau naon sih ya virus 2 poe ge asa kieu aing euy ngaruh Yeh, diaman wae. jadi. Duh, aing kumaha tuh nya? Aing jadi harunya tim aing geus kieu mah. mantap si Alek geus cuek gitu sih mah Aing jadi karunya ieu si Alek di kos kunaon atuh. tepen teh Antepkeun wae.
Geus rek. Masalah hutang geus beres aya mah geus. Manjur tim. Geus aing mah. Munah. Itu urang da kumaha Hanya jadi aing teh aduh bener. Hampura. Ada kudu kumaha. Bisa gitu nya. Keun weh ku aing lek. Ari penyakit naon ka tuh lek? Teuing teh nyaho 2 poe langsung kos kieu. Aing teh duh aing Ampun berarti teh. yang coba tuh. Ewon. Ewon. Ewan. Banyak geus atuh gitu mah. Atuh hayu. Utang mah berarti kurang. Kurang ya. Tim diubar we sia. Siap. Harunya aya ka sia. Ayo hampura nya. Ayo. Aing mah jelema tuh aing duaan geus katipu di wae. Si Otim jeung RT aing padahal kabobohongan. Tungtung nama geus tahan di rumah. Aing mah jajak awak eta. Ngip. Halus. Harus kan, Bi. Bentar lu kedua kali. Halus pisan. Bener. Berarti orang kudu datang di situ. Oh, bener teh. Urang mere di tambahan. Oh, Anjing bener. urang mah arek mental elek teh. Kayak naon? Urusop. Lain. Senaon? Biar banyak apa nih?